sia di dunia 60 tahun tulisan sholat masa etik jasa ngan lebaran doang. Ilo lobana sia dagang bae dagang pandagang mah urusan eta mah rizki. Urusan rizki mah pan Gusti nu Allah nu ngatur. Cak Gusti Allah ge rizki mah aing nu ngatur. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Teu setiap nu kumalangang di dunia boro-boro jelema cacing Allah nu ngarizkian. Tuma Allah nu ngarizkian. Sia geus ikut campur urusan Allah, ai urusan sia salat sagala puasa henteu. Oh, da eta urang lamun inget kadinya masyaallah. Endeu kumaha nu mantak direnung, ieu keur cai renungan para wali. Wali teh ngarenung, mun aing di BAP disaksian ku manusia triliunan ke nu nga-BAP na malaikat, perintah Gusti Allah, salah neraka. Beuh, ieu aing hirup coba eta na sugih henteu kadaan. Lamun sugih onaman cara batur seubeuh di dunia pan aing mah nya capek mamanggul waluku. Nya capek nutur-nutur buntut kebo. Nya capek aing dahar ge nganjeng lauk asin bae. Ai di akhirat ieu kos kieu eta renungkeun ku urang. Salamet moal aing sih. Di mana kamari dijelaskan bahwa engke di yaumul kiamah para rasul-rasul dipanggil ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ditanya para rasul tedek dipenta pertanggungjawaban tentang tabligur risalahna, kena kasaksian ku umat, kena kadenge ku umat, kena kanyahoan ku umat. Maksudna hendak mengecek mana umat nu iman ka rasulna di masing-masing zamanna jeung mana umat anu teu iman bahkan ngalawan ka rasul-rasulna. Maka rasul dipanggil ku Gusti Allah di BAP, ditanya soal nyampaikeun risalahna. Masya Allah. Ulah-ulah rasul dipanggil ku Gusti Allah anu ieu teh ancamanana neraka. Sangkilang bupati bae di peta pertanggungjawabanana, gubernur di peta pertanggungjawabanana, DPR di peta pertanggungjawabanana, nyana teh kesang badag kesang halus. Lamun nyana teu main jalan dapur bahaya. Untung jalan aya dua, hiji jalan hareup, kadua jalan dapur. Lolobana pejabat make jalan dapur. Iyalah lantaran di penta pertanggungjawabanana presiden ndek mikeun jabatanana ke penerus bangsa. Ieu di penta pertanggungjawabanana selama nyana menjabat 1 periode atau 2 periode. Apa yang telah dilaksanakan sesuai atau tidak pelaksanakan dengan aturan-aturan. Lantaran singa de negara urang teh lain milik pejabat, kutitipkan bangsa dan negara ku cek Bung Karno. Bahasana ge kutitipkan. Bener sia nyekal titipanana aman. Teu bener sia di dunia bisa aman lantaran bisa jalan dapur, tapi tidak ada yang bisa aman di Mahkamah Agung Rabbul Jalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bakal disaksian ku urang bagaimanakah Bung Karno dulu, dan bagaimanakah Soeharto dulu, dan bagaimanakah Gus Dur, bagaimanakah Megawati, termasuk orang yang kecil Habibie. Bakal dipenta pertanggungjawabanana kok bisa lucu eta tim-tim, termasuk SBY 2 periode dipenta pertanggungjawaban ku Gusti Allah engke di Rabbul Jalil, urang sebagai saksina. Muncul coba saksi nu pernah di presidenan ku SBY, coba dia. Wah kabeh berdesak-desak, berdesak-desakan, saya saksi. Kumaha sia ieu? Waktu presiden SBY jadi presiden teh bensin kumaha? Wah. Dan lain sebagainya, buruh ditanya, petani ditanya, pedagang ditanya, ditanya. Di dunia mah bisa lulus di MK, di dunia mah bisa lulus di KPK, di dunia mah bisa lulus di berbagai kendala lantaran bisa jalan dapur. Di hadapan Allah malaikat batu bisa disogok lantaran malaikat batu beukeun dahar.
teu beuki endar jeung make nyogok make naon atuh malaikat teh dibere awewe aing mah teu hayang cek malaikat teu hayang emang polisi asal dibere awewe we haji bae irungna beukah wah ini makanan gua eta ieu ge rasul teh dipanggil ku Gusti Allah ndek ditanya soal tabligur risalahna sesuai atawa henteu nu bisa ngomong sakitu ge rasul teh tepat-tepat bae ngalaksanakeun tugas dan nu pohara begitu dipanggil ku Gusti Allah kumaha jawabna qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub nu bisa jawab kabeh ge nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti da Gusti nu maha uning kana urusan-urusan anu gaib mangga nyanggakeun eueuh nu ngajawab panggil Kangjeng Nabi Isa maju Kangjeng Nabi Isa tanya ku Gusti Allah selama maneh hirup di dunia dijieunkeun pangeran ku umat Kristiani dijieunkeun Tuhan ku umat Katolik dijieunkeun pangeran ku umat Kristen Protestan nah ieu maneh teh nitah ka umat bahwa maneh teh pangeran nyangakeun sadaya-daya Gusti ka Gusti Gusti nu maha uninga abdi beusi kacaletot ngomong Gusti rempan abdi lantaran ieu teh seuneu di sakelilingna salah seren neraka teu mamrih eta rasul teu mamrih eta nabi teu mamrih eta wali teu mamrih eta kiai komo kiai sakupi wah geus seren tamang geus atuh komo lurahna tamang oh geus tah motokodimin ka nerakana ge tamang hese geus ieu mah bahkan mah anu luar biasa ieu ngegeter kabeh ge neraka berhadapan jeung kenyataan ieu mantap Kangjeng Nabi Isa ge nyarieta la ilma lana innaka anta allamul ghuyub Gusti nyangakeun sadaya-daya mangga da aya catetanana Gusti tanya Rokib tanya Atib mangga abdi mah geus teu bisa nyarita beusi kacaletot Isa iz qala Allah waktu nyarita Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Isa maksudna didongengkeun bakal ieu teh padahal mah engke di akhirat didongengkeun nu bakal terjadi di akhirat ka urang supaya umat-umat Katolik, Kristen, Protestan termasuk umat nu lain nyahoeun kejadian-kejadian nu bakal ditanyakeun jaga di yaumul kiamah. Masya Allah dibacana kuari dimensi pikiran urang ke alam akhirat, alam hisab, alam mahsyar. Ieu teh keur dicaritakeun di alam mahsyar, urang bakal nyaksian. Dicaritakeun ku ari abeh nyaweun tateta. Bangsa Katolik, Protestan, Kristen di samping eta supaya umat-umat nu lain ge nyaweun Kanjeng Nabi Isa bakal dipanggil ku Gusti Allah, bakal ditanya jeung dicaritakeun keistimewaan Kanjeng Nabi Isa. Padahal Kanjeng Nabi Isa lain pangeran. Iyalah dicaritakeun ku ari kurang. Padahal mah ieu nyaritakeun jaga nu bakal terjadi di yaumul qiyamah. Untung urang ngaji alhamdulillahirabbil. Jadi nyaho geus pikiran urang ku ari ulah mikiran dasi. Ulah mikiran sapatu herang. Ulah mikiran jas, ulah mikiran samping, ulah mikiran jabatan, ulah mikiran pamajikan, ulah mikiran anak. Kuari teh urang ngahayal ieu teh di mahsyar. Tadi geus gadahar uduk oh masalah guys. Di mahsyar ieu. Ya Allah. Direnung torikoh mah alam teh mulyana Baitullah, mulyana para malaikat termasuk malaikat Jibril. Kemudian direnung deui ku para waliullah mah Baitul Maqdis, direnung deui neraka, direnung deui surga, direnung deui mizan, direnung deui jembatan Shiratal Mustaqim, direnung deui ketika orang di BAP. Renungan-renungan etalah anu membuat dorongan ke batin seseorang nu ngerenung supaya bangkit semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun teu direnung urang kos urang kieu bae.
geus urang mah atuh kuari mah ngadengekeun renungan-renungan para wali-wali Allah anu geus jadi nya nama deketna jeung Gusti Allah teh renungan manehanana ku urang dibaca. Oh kitu januturkeun mah hese aya qanaahan, aya zuhudan, aya uzlahan. Kemudian ku urang teh tadi deuleu merenung ka zuhudna para wali, qanaahna para wali, tawakalna para wali. Beuh, hese jasa. Lantarannya nama keur carita zuhudna bae nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan saha jelemana satangerang coba. Ulah-ulah budak sakola geus sama sakola mah ngeueuh jurusan kiai ben wae jurusanna eueuh hiji-hiji aja. Nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan. Gitu coba temu mau bukan naon. Tugas gitu mah. Itu orang Cisoka atau ngomong naon tugas gitu mah. Imang dek lain nyaritakeun bogana naon, endek nyaritakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta cenah dahar, mun masih keneh mikiran dahar, sia ulah make norekat-norekat. Cicing sia ditu ngejedog tu ngojeg sia. Mun masih keneh nyaritakeun dahar nginum ngojeg di ditu ulah nyaritakeun torekat. Nyaritakeun torekat mah deuk pepegatan jeung dunia. Emang dititah ulah loba omong sia disoekeun sia ku aing. Can datang berarti ilmuna. Can datang dahar mah nu ngaturna Allah lain urang, nginum mah nu ngaturna Allah lain urang. Urang mah dititahna ge ibadah ka Gusti Allah. Cak Gusti Allah laksanakeun hak sia ibadah ka aing. Urusan rezeki aing nu ngatur, ulah sok bilu-bilu urusan aing. Sia mah aing urusan aing ku sia dipilu-pilu, aing urusan sia teu dilaksanakeun. Tolol sia. Urang lamun dikitu-kitu di akhirat, je maju. Geus rarasaan teh rarasaan aing neraka. Geus boga nya ge rarasaan asana. Sabaraha taun je hirup di dunia? 60. Pake naon? Lolobana hirup di dunia? Dagang. Hasil dagangna pake meuli sawah. Hasil sawahna pake kawin ka karaon. Cek malaikat wah ieu makanan gua ieu. Malik. Cek malaikat Zabaniyah, Malik. Ieu hiji ieu. Mangsa urang ieu, jahanam bukakeun jahanam. Sia di dunia 60 tahun tulisan salat mah saeutik jasa ngan lebaran doang. Ilo lobana sia dagang bae dagang pandagang mah urusanna eta mah rezeki. Urusan rezeki mah pan Gusti nu Allah nu ngatur. Cak Gusti Allah ge rezeki mah aing nu ngatur. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Teh setiap nu kumalangan di dunia boro-boro jelema cacing. Allah nu ngarizkian. Tuma Allah nu ngarizkian. Sia geus ikut campur urusan Allah, ai urusan sia salat sagala puasa henteu. Cek Zabaniyah seret geus ulah loba omong temen ukus seret diseret cek pemajikan laga haji dadah cek haji sial yang ada agai sia ge makalna di BAP ya sia aduh eta urang lamun inget kadinya masyaallah endeu kumaha nu mantak direnung ieu keur carita renungan para wali. Wali teh ngerenung mun aing di BAP disaksian ku manusia triliunan ke nu nga-BAP na malaikat perintah Gusti Allah salah neraka. Beuh ieu aing hirup coba eta na sugih henteu kadaan. Lamun sugih onaman cara batur seubeuh di dunia pan aing mah nya capek mamanggul waluku. Nya capek nutur-nutur buntut kebo. Nya capek aing dahar ge nganjeng lauk asin bae. Ai di akhirat ieu kos kieu tah renungkeun ku urang. Salamet moal aing sih. Masyaallah lamun urang ngarenung ka dinya ketika urang ditanya, sia sok ngaji kan ka Cilongok?" "Oh sok." "Make motor naon?" "Scoopy." "Menang ti mana?" "Ngridit." Teu nyaho sia ngridit haram. Hah? Mun urang ngerenung kadinya Gusti Allah meureun cilaka geus lah sekopi jual ngredit nu gede deui
ya Allah ilah renungan-renungan dia urang teh ditangga renung alam dunia renungkeun ku urang nu amal bakal kabawa ka alam akhirat renungkeun ku urang eta teh tafakur teh ngaranna tafakur jeung muraqabah diaturlah ku ahli-ahlina yakni para wali-wali Allah jalan untuk usul ke Gusti Allah 3 hiji tafakur 2 muraqabah 3 zikir zikir mah tama jangan benturan nafsu-nafsu urang zikir mah jangan benturan dong la ilaha illallah perjalananana anu kudu dilaksanakeun ku urang zuhudna qanaahna tawakalna dan lain sebagainya ai sakadar zikir doang mah zikir watuh urang ge aing ngariung ka dulu cau ampuna gede panjang zikirna mun cau nu laleutik teh cau naon kana 11 zikirna 11 bae cau na ge laleutik ieu mah eta zikir urang tapi masalah emang datang kadinya tuh terus bae ngan ieu keur carita jelema nu murni jelema anu berpangkat insan kamil anu lurus ka Gusti Allah tanpa pernah melirik sebelah mata ke dunia tanpa melirik karena jabatan tanpa melirik karena tahta hiji be Allah ieu nu kurang rek dihawalan teh jelema nu model kitu masyaallah nah ya Kangjeng Nabi Isa dipanggil ku Gusti Allah ditanya Ya Isa bin Maryam azkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidayk idh ayyadtuka biruhil qudus keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihi salam di dunia ayat 7 keistimewaan